satekeun. Kemarin teh resort wae teh. Aya resepna buka ciri bulan bawa anak pulau alus. Kernya nyeunana urang teh kitu. Urang resort. Mana euy? Kalau mea dewe ya kukumah ya. Urang rek museup ka handap. Di mana tuh? Kemari. Di kamari ya. Mana tuh di mana? Enggak gede goya tuh. Rasa dia. Kalau nggak sama ya nama nggak sih orang ngalah belut jahanap, bareng ngalau. Belut naon? Ya belut tawa kan belut tawa belut pulang meren. Ayo. Oh, kayaknya orang omehan lah ya orang. Bubur itu daripada musik menjengah belut maupun keaturan lain mengajakkan usaha ini se. Sana. Itu cerah yang penguruskan dia nanti usahanya nanti temang. Disunya lain. Nah, nyata mah utara puguh gajian gitu deh. Gaji mana aku mah mentok na cenah. Oh, teh hari gitu mah. Kalau masa pulang, buruk wae cenah. Ya tas di mana mana tas mana? Lima. Aja ka saya teh. Aja euy. Maksudnya kalau belut kalau lele yeuh. Naon we ayeuna gawe ge. Aya emang eueuh yang orang ngalah belut teh ka handap, Pang. Aya mah cekurang mah jeung lele. Nyata di urang mah teh sakieu kitu mah mereka saperti heula ayeuna mereka kaparean kan urang menang duit ayeuna. Emot sekalian tahan kusi dadang. Tahan naon? Teuing da kaum itu. Anu boga usaha kana imbah kawo. Kita nganter urang teh. Oh. Dadang teh bisa. Apa kan itu tempatnya? Apa tempat-tempat? Baik, apa mah hayu. Soalnya orang nungguan di tadi udah datang. Urang Hayu tuh. Salah saya mah. Itu yang duluan mah, Wak. Hah? Belum mah kali itu. Gaya lah teh orang mah rek museup bola teh. Hayu mah diajakan teh ka sana museup. Urang mah rek museup bola dari kukumah geus alus ye, Pak. Bejana museup kira yang alus mah upana kututut. Wah, kututut teh nya. Heeh, dia kututut alus eta teh. Akal apa? Masuk akalnya. Tetep bae terus urang tinggalkeun ratunya. Gaya duit. Orang apa? Nya. Ya. Gaya duit. Aja jengnya. buru-buru. Urang yang salin heula nya. Latih buru. Itu enggak. Orang dekati ya. Anjing semua. Aduh. Mereka sama. Mana deui? Ayo teh. Mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mereka saha? Kamu tuh lebih harus ingin apa lagi aja. Oh. Ayah Pak. Oke, selesainya. Ya. Sahanya. Gini lu kamarinya. Ya, Cimot. iya nya udah. Nah, air sedang sama.
Ya tadi waktu tes saya dia ngawakilan dagang teh. Mainnya tadi teh saha cerita ieu gitu. Nyata ieu di Jermanku. Dadan nyata ieu. Iya bener. Ya iya bener syukur. Ayo cak cerita ini. Ayo ngobrol baik. Ayo si Dadan udah parah teh. Dapat. Ah kan batang tong aja lah. Sok saya keluar deui udah sing jero mah. Kalau kemudian lah Ayo kena naon? Iya mah di luar mah maksudnya teh. di luar di dia. Ayo tuh sekarang. Kawasan di dia ya. Ah iya. Itu salah. Oh di luar wae teh. Oh di dewe biasa. Mengatakan tadi teh pas begitu luar tadi. Saha di teh gitu. Kemarin itu udah tenang ya tapi kita masalah pada melantai. Jadi pada mana tapi berenang berenang kumaha berenang cara-carana ada ajar apa gitu nya. Dari terima gitu masa ada lama. Iya nanti orang tinggal apa gitu kan itu ya. Orang tinggal cara-cara ngolahnya kumaha, cara ngurus limbahnya kumaha. Ya kira ya rada haus itu teh. Sosok mah Rada jauh ini dia teh. bare ngopi atuh bare ngopi. Ah, ya sing ngopi mah kira lah. Kira atas wih di pabriknya. Ya. Pabriknya, wih pabriknya. Kakieu ning di dieu mah saaya-aya nya. Oh, ya mending pagi. Nah, itu teh. Abdi mah betah alhamdulillah kamari tadi tuh. Lemur amang eta teh. Nya lemur itu padumukan itu teh nyata padepokan berenang. Araosna Padepokan berarti ngarumpi. tah ieu pada melang limbah. Bisa-bisa kali itu. Limbah naon, Pak? Limbah kau ieu teh. Ku abdi di damelan coet, di damelan asbak, siruyung teh. Di damelan pot kemang. Nya ayeuna mah urang tinggal we. Ayeuna mah urang tinggal we. Kan pados katawis lah. Tinggal urang bahan sekolah semuanya. Jadi pados rawaseun kewe ngopi nama atas di pabriknya. Ya ngopi nama pados lah. Ya kalau bahasa cinta. Nah, itu tinggal Berapa dia lah, loba ngobrol terjadi wae. Ayo loba ngobrol terjadi wae. Waduh. Ayo. Akhirnya ayo. Kenapa ieu mah dia kayak ayam ngeresan baru. Oh, bentar ya dulu. Oh, saya Biasa masak proses sadayana oge proses tah maksana ku abdi teh kunaon dicana kelaleupang ka pabrik. Ya salah sahiji proses urang hayang meunang kaberkahan. Nah, kaduana mah jadi kaduliaan mah. Ribah teh. Nah, itu unika ngabunung gitu loba sampah mungkin ya tah ieu anu garawe di dieu urang mah bisa beda deui urang mah nguruskeun sampahna we ieu kumaha carana supaya ulah nyampekeun ka mengotori lingkungan bisa di samping ulah nyampekeun ka ngotori lingkungan jeung bisa bermanfaat ieu jadi ladang rezeki ke urang kayak gitu. Lamun misalkan tertarik kan lumayan. Ayeuna jang harianana urang bakal boga, jang mingguanana urang jang bakal boga, jang ayeuna bulanan. Jadi lamun misalkan ayeuna tertarik kan lumayan kayak warga Mang Cimot di ditu bisa kaajakan saberdaya. Jadi aya kegiatannya. Nya, henteu ngagawean di dieu. Teu kayak bisa dibawa ka ditu. Ya. Kumaha tah kira-kira? Ya, halus lah. Tah tinggal ayeuna cara ngagiling aci teh kumaha? Ya atuh. Ngagiling aci teh jeung ngolahna yuk, buru tinggal anu.
cara ngubahna. Cara ngubahna. Iya, saya masih ada aya sababaraha tahap. Cara harus supaya hari jadi aci nanti. Bisa geuning jadi kemang jadi pot kemang nama. Nah insya Allah lah nanti mah pasti kabita lah gitu ningali jangot nanti tiga nya ini orang tinggal sobi eta na jajabana eta serabut teh acan jantan ieu mah acan jantan jadi aci udah dikuah heula dikuah deui teh sabaraha kali lah eta mah ini orang tinggal eta na jajabana oh ieu jajaba teh nuhun kapas sebenarnya lamun bahasa di kota mah ieu teh serabut meureun aya di dieu mah jajaba da mah tapas teh tah ieu jajaba ieu teh anu didamel pot kemang bahan teh ieu bahan dasarna ieu nya ngan ieu teh moal ka janten pot kemang kedah sabaraha proses deui sabaraha tahap kedah diwasuh heula digiling nu kasar jeung nu lembut dipisah kedah dipoe tah ieu teh masih kene aya acian lamun di kumah mah ieu teh lamun dibersihan deui mah digaleh deui nya jauh bisa ieu digiling deui mah ngan ieu jang bahan pot kemang bisa diolah ku urang sararea bisa jadi manfaat ke urang ieu teh nu diemu teh sampah ieu kumaha carana ulah nyampekeun ka ayeuna mengganggu lingkungan tapi bisa ngamanfaatkeun ke lingkungan itu terutama khususnya jang wilayah di Pakilulan Sukamaji ieu. Tah kumaha kinten-kinten. Nah, ari jeung kieu mah nya aduh biasa prosesna loba pisan. Da lain erek geleuweut mang lain erek parasea kudu dijieun rudet ieu urang erek neangan. Eta keker aya betang kitu teh rudet. Kusama bima kudu itu kudu matakan hampura matakan ulah sok nyalalahkeun ka Gusti gitu. Urang misalkeun masih kene balansan, masih kene ulah nyalahkeun da ketika aya nu nawaran gawe beuting eta ge jalan ti Gusti. Geus kieu aya mah da ku abdi katawis amang sigana teh teu kersa, teu minat damel di dieu ngolah limbah atau sakieu aya mah dagang pot kemangna daek teu. Urang tinggal we aya mah eta naon teh pot kemangna semua urang tinggal sabar-sabar ngopi lah di dieu mah. Kan, dia benar. Kali Kang. Dari dia ge ngadamelan. Oh, di dia. Sekali dia ngadamelan pemkemang kali kan. Ada ausen cerah nama cerahnya. Kalau lobana we hate kurang cerah. Kurang cerah deui atuh kumaha supaya cerah ayeuna mah. Pesta kitu juga. Tadi dia ngadamelan sapali pot kemang teh. Moe jajaba di dieu anu tadi gitu. Dari amang mah sabab dititah gawe itu dititah gawe ieu teh tertarik geus dagang potna. Tadi pagi teh abdi sarioskeun. Jadi ku tertarik sama kulo bateuing prosesna kudu kitu kudu prosesnya. Ayeuna lamun langsung asap mah tinggal langsung dipasarkeun meureunna. Nya ke tapi urang tinggal lapotna. Cece, punten eta cece, eta naon teh ningal pot, punten anu tos janten cobi. Tah ieu mang pot kemang teh. Tah ieu pot kemang anu tina jajaba. Saya ini. Ini ada nih kata kamu. Oh, nya teh damang tuh. Ieu nu daramel di bagian ieu na bagian anu marketingna, proses marketing, nuhun lamun cara bahasa di kota mah marketing gitu. Tah ieu teh dina jajaba anu tadi. Pot kemang ieu teh. Tah ieu teh seueur keneh modelna mah, ukuranna seueur keneh, aya ukuran 5%, aya tah keur amanah sigana teh cocokna dagang lah eta mah. Sigana teh nengkeun kitu lah dagang pasarkeun kitu nya. Nuhun. Ngopi heula tuh ngopi heula. Ya. Cece punten ngadamel kopi lah pengaya kenehnya kopina nya. Kopi. Tuh, kopi. Nah, lah ada kopi lah kopi. Kopi teh atuh makina. Enggak. Tuh, cece ieu mah pangrajinan nu damel teh heueuh, nu gawe teh wah geus di nu gawe teh aya 15 jalmina. Ieu diurus. Alhamdulillah gitulah kitunya alhamdulillah.
ngelekep di jero teh tapi panas jadi busuk. Nah ieu teh busuk ieu teh jadi pupuk. Nah selain pakai ayeuna bahan pupuk organik gimana? nya gitu. Nah selain ayeuna ieu simpel, unik, ringan, harganya lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Cintailah produk-produk Indonesia, salah satunya produk-produk lokalnya. Nah, upami misalkan ayeuna peryogi barang-barang lainna, barang acina, aya bisa diberean. Erek dagang mah enggak, da mah pantes ge tetep dagang. Ieu, sok sabari ngopi. Sabari ngopi ngarah teh ieu teh sameres teh. Ayeuna komode zaman kiwari mah subhanallah. Tapi Lain ieu ku sae gitu rapihna gitu ieu. Ngopi lah teu ngomong nya gitu. sae Lain ku kabitana gitu ieu Kok teh. bae dahar kan. Oh, mungkin geus mancan bebeunangan atuh can dagang. Ayo urang ngopi heula nya. Sok mangga. Mantes cenghar katingalin oge. Kang misalkan siap, oke ku abdi disiapkeun kanggo daganginana ama kamu siap, oke. Gua men amang ka dieu deui ku abdi disiapkeun kanggo bawaeun amang erek dagang mah lamun bener amang dagang. Ya, siap. Ya, siap lah. Oke mah kaharti we tuluikeun dagangna henteu kaharti mah terserah amang. Yang penting urang dagang-dagangkeun ieu jadinya bagi dia aja. Sampai belajar yang nyeun gitu. Hatur nuhun we ka amang di ka akang hatur nuhun terus darongkat ka dieu ulah kapok. Ulah kapok udah kieu saya aja. Nah, kanggo palawargi sadayana khususna nu aya di Desa Sukamaju, Kampung Pasekon Kidul, RT 23 tah ieu hasil kerajinan tina limbah kau. Mangga anu pilih peryogi boh limbahna, boh ayeuna kauna, boh acina biasa ngahubungi nomor nu aya di dieu tah. Mangga. Sadayana mangga cintai produk lokal nu aya di Indonesia, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Mangga di aos produk lokalna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.